A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun utawi iki iku pasal ing dalem mertelaaken tahrumu haram opo as-sholatu sholat allati kang laisa oranono laha iku tetep kedua sholat sababun mutaqaddimun utawi sabab kang dingin wala muqarinun lan ora sabab kang ngabarengan bi khamsati awqatin ing dalam 5 pira-pira waktu inda tulu'i syamsi sawiji ing dalam nalika metune sarangenge hatta tartapi'a sehingga ngangkat ya samsun qadorum hin ing kira-kirane satumbak wa indal istiwa ilan ing dalam nalika manceran pi ghairi yaumil jum'ati ing dalam saliyane dina Jumat hatta tazula sehingga lingsir ya samsun wa indal ispirari lan ing dalam nalika kuning-kuning hatta tagruba sehingga surup ya samsun. Wa ba'da sholati subhilan ing dalam sause salat subuh hatta tatlu'a sehingga metu opo asyamsu sarangenge wa ba'da sholatil asri lan ing dalam sause salat asar hatta tagruba sehingga surup ya samsun. Bismillahirrahmanirrahim. Salajengna dina ieu pasal jengan musannif bade mertelakeun nyaeta haramna salat. Haram salat anu hanteu ngabogaan sabab mutaqaddim jeung hanteu ngabogaan sabab anu muqarin ngabarengan atawa sama sekali ya salat teh henteu ngabogaan sabab seperti salat sunat mutlak atawa ngabogaan sabab anu panderi seperti salat sunat ihram, salat istikharah, salat sunat rek nyanyabaan. Aya sabaraha hiji nyata aya dina 5 waktu cek di dieu tahrumu as-sholatu bi khamsati awqatin haramna salat nyata dina 5 waktu mana anu 5 waktu teh hiji dina nalika meletekna panon poe nepi ka panon poe luhur kira-kira satumbak lamun diukurkeun mah kana 22 menit sanggeus bijilna panon poe saur di dieu. Nu kadua dina nalika manceran dina nalika tengah poe dina salian poe Jumat nepi ka lingsirna panon poe lamun diukurkeun mah awal waktu duhur tabuh 12 leuwih 4 menit nurutkeun jam istiwa. Anu jadi hujjah hadis Imam Muslim katampi ti Uqbah bin Amr saurna salasu sa'atin kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanhana an nusolliya fihinna wa an naqbura fihinna mautana. 3 saah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngalarang ka abdi sadaya salat
sareng ngubur mayit dina eta anu tilu saah. Mana anu tilu saah teh hina tatlu syamsu bazigotan hatta tartafi'a, nyaeta nalika meletek panon poe tembong nepi ka luhur. Eta kahiji. Salajengna wahina yakumu qaimud dhahirah, nyaeta nalika nangtungna onta dina panas tengah poe. Eta nu kadua. Salajengna wahina tatadayafus syamsu lil ghurubi, nyaeta nalika panon poe deukeut ka surup. Eta nu katilu. Sareng riwayat Imam Asy-Syafi'i katampi ti Abi Hurairah saurna anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha anis sholati nisfan nahari hatta tazula syamsu illa yaumal jum'ati. Sanyanyana Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ngalarang tina salat dina tengah poe sehingga panon poe lingsir iwal poe Jumat. Tah ieu hadis sanajan dianggap dhaif tapi saurna diperkuat kalawan amal para sahabat. Sabab aranjeuna sok salat dina tengah poe dina poe Jumat. Jadi salat sunat dina tengah poe dina poe Jumat eta hanteu dilarang jeung hanteu makruh. Nu kaopat nyaeta waktu haram salat saenggeus salat subuh nepi ka bijil panon poe sarta luhur kadar satumbak. Nu kalimana haramna salat teh saenggeus salat asar nepi ka surup panon poe. Anu jadi dasar haramna salat dina ieu dua waktu aya larangan ti Kangjeng Nabi. Dawuhanana la sholata ba'da subhi hatta tatlu asyamsu wala sholata ba'dal asri hatta tagiba. Hanteu aya salat saenggeus salat subuh nepi ka panon poe bijil nepi ka meletek. Jeung hanteu aya salat saenggeus salat asar nepi ka panon poe surup. Ieu riwayat Imam Al-Bukhari sareng Imam Muslim katampi ti Abi Sa'id Al-Khudri. Ari salat anu ngabogaan sabab anu ti heula saperti salat fardu atawa salat sunat eta meunang dina ieu waktu sabab Kangjeng Nabi oge kantos natepan 2 rakaat saparantos natepan asar. Riwayat Ummu Salamah. Ku Ummu Salamah ditaroskeun dawuhanana kaula disibukkeun tina salat sunat ba'da duhur. Nya ku kaula dipigawena ayeuna. Ieu hadis riwayat Imam Ahmad. Jeung saperti salat janazah geus sujud syukur meunang dina ieu waktuna. Nya kitu deui salat anu ngabogaan sabab anu marengan saperti salat istisqa, salat samagaha eta meunang dilakukeunana dina ieu waktu. Ta ieu hukum teh berlakuna di salian tanah haram. Sabab ari salat di tanah haram Makkah eta hanteu dilarang, hanteu makruh iraha bae waktuna. Numutkeun dawuhan Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya bani abdi manaf la tamna'u ahadan topa bihadzal bait wa shalla ayatan sa'atin sya'a min lailin aw naharin. Anak-anak abdi manaf, aranjeun ulah ngalarang hiji jalma anu tawaf di ieu Baitullah jeung salat dina saah mana bae karepna mah. Anak abdi manaf, aranjeun ulah ngalarang hiji jalma anu tawaf di ieu Baitullah jeung salat
dina saah iraha bae jeung saah mana bae nah hati penting atawa ti beurang cenanya ieu riwayat ashabus sunan sareng Imam Ahmad. Sakumaha disebutkeun dina nadom Sundana salat dina waktu nu lima larangan hiji-hiji ke dipayun ditataan lamun teu aya sabab nu miheulaan atawana sabab anu ngabarengan hiji nalika panon poe bijilna sampai muncak kira tumbak luhurna dua nalika tengah poe manceran sampai lingsir lian poe Jum'ahna tilu nalika koneng-koneng sareupna nepi ka surupanon poe kabehna ba'da salat subuh anjeun ojo lali haram salat sampai bijil matahari ba'da salat asar anu kalimana diharamkeun salat mun eueuh sababna wallahu a'lam bishawab.